Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Daramang dina video ayeuna nyaeta pengajaran bahasa Sunda kelas 10 materi saja. Tepang deui nya sareng simkuring guru bahasa Sunda Dewinda Asli Nastiti. Semangatnya diajarna. Poin pembahasan dina materi sajak diantaranya nyaeta kahiji wangenan atau pengertian sajak, kadua kamekaran atau perkembangan sajak, katilu unsur-unsur sajak, kaopat cara maca sajak, kalima cara nulis atau ngarang sajak. Jadi dina video ieu teh aya 5 pembahasan. Pembahasan kahiji nyaeta wangenan atau pengertian sajak. Sajak teh nyaeta karya sastra dina wangun puisi nu eusina mangrupa ebrehan hate pangarangna. Bisa sedih, ambek, bogoh, atawa sieun tiasa ditulis dina bentuk sajak. Sajak mah beda jeung tulisan biasa sabab dina nulis sajak ngagunakeun bahasa anu endah murwakanti. Malah mah sok make gaya basa sagala. Tujuanna sangka nu maca bisa ngarasakeun perasaan pangarang nu ditepikeun dina eta sajak. Contoh bebedaanana antara kalimat biasa jeung sajak. Kalimat biasa mah anjeun mah geulis bager deui. Saupama ditulis dina sajak, jadi geulisna anjeun lir ibarat panon poe dina wanci pas sore. Bagerna anjeun murni suci mata genah kana mana. Bedanya beda pisan dina bahasana ge. Pembahasan nu kadua nyaeta kamekaran atau perkembangan sajak. Sajak teh lain sastra asli di Tatar Sunda. Tapi sajak asup kana sastra Sunda teh tisaprak ayana budaya tulis ti sastra Eropa. Eta ge dimimitian ku ayana kritik make media sajak ka pamarentah ti para pujangga. Berarti sanggeus kamardekaan Indonesia nya. Salianti eta nu ngaranna sajak teh lain ukur ti Eropa. Tapi para sastrawan aya nu satuju jeung aya nu teu satuju sajak asup kana sastra Sunda. Alasanna lantaran sajak teh lain produk asli ti Tatar Sunda, tapi sastra hasil pangaruh ti Eropa. Sajak teh dina sastra Indonesia mah sarua jeung puisi. Jadi sajak nyaeta puisi. Tong hilapnya sajak sami sareng puisi dina sastra Indonesia. Ari sajak mah puisi nu aya dina sastra Sunda. Oke. Di antara ieu aya pangarang-pangarang sajak Sunda nu mimiti aya. Di antarana nyaeta aya Wahyu Wibisana. Eta mangrupa fotona nya tiasa ditinggal foto waktos entos sepuh. Anu kaduana aya Yus Rusiana. Teras salianti eta aya oge Sayudi jeung Surahman RM. Lengkapnya saya pisan pangarang sajak dina wanci baheula. Sedengkeun pangarang Sunda nu mimiti nulis sajak teh nyaeta Kiswees atawa Kiswa Wirya Sasmita dina taun 1840 genepan. Eta oge diterbitkeunna karek taun 1850 dina koran Sifat Tahunan. Ti harita loba surat kabar nu nerbitkeun sajak. Di antarana nyaeta aya sababaraha hiji surat kabar bahasa Sunda. Aya majalah Sunda eta. Terus aya majalah Warga. Ieu foto-foto heubeulnya margi aya nama tos teu aya. Katilu majalah Panghegar sareng kaopat majalah Mangle. Dina opat majalah eta anu dugi ka aya nama si aya nyaeta majalah Mangle. Teras aya unsur-unsur sajak. Numutkeun Abdullah Mustafa aya genep unsur sajak. Anu kahiji imaji, 2 simbol, 3 musikalitas, 4 suasana, 5 tema, jeung anu kagenep nyaeta gaya basa. Jadi cek Abdullah Mustafa teh aya genep unsur sajak. Panggilapnya aya genep unsur
saja. Nu kahiji imaji, unsur kahiji imaji teh nyaeta gambaran nu karasa sanggeus maca sajak, bisa rasa sedih, bingung, ambek, seri jeung sajabana. Terus anu kadua nyaeta simbol atau lambang, nyaeta kekecapan nu endah keur nepikeun eusi hate. Contona alam endah hejo lembok sugih mukti, sawah satungtung deuleu waas matak nindo. Nu katilu musikalitas, ayana kecap Purwakanti jeung engang anu pas. Contona cinta lir ibarat nu geulis, mun pajauh matak inggis, matak sono patepung jeung nu kajojo. Bentennya bahasana ge. Kita contoh sajak asmara atau tentang cinta. Nah, nu kaopat nyaeta suasana. Suasana teh nyaeta rasa atau emosi nu diciptakeun ngaliwatan imaji, unsur nu kahiji teh nya. Anu kalima tema, nyaeta gagasan utama dina ngarang sajak. Contohna tema cinta, tema ngeunaan keluarga, tema ngeunaan alam, tema pertobatan, tema hobi, tema sosial jeung sajabana teh eta ya. Jadi bebas ngarang sajak mah temana ge seueur kumaha kaayaan hate urang, kumaha kembali dugi ka pamaca sajak. Anu kagenep atau nu pamungkas nyaeta gaya basa, rupa-rupa cara pangarang dina milih gaya basa keur dipake dina sajak nu ditulisna. Aya rupa-rupa gaya basa kawas, rarahulan, mijalma jeung sajabana. Contona daun kalapa kawas anu gugupai, nyaeta gaya basa mijalma. Bentang baranang bet ngicepan, gaya basa mijalma. Jiga nu apal nya anak kuring ka anjeun sagede jagat raya, gaya basa rarahulan. Jadi mijalma teh ngajigakeun benda paeh kawas jelema, daun kalapa gugupai kan teu mungkin. Bentang ngicepan kan teu mungkin, nya nu ngicepan mah jelema atawa lamun hidup bogoh rasinana teu ngicepan. Terus sagede jagat raya, cinta sagede jagat raya teh sagede kumaha nya teu kawatesanan. Tah, terus aya cara maca sajak. Anu kahiji dideklamasikeun atau bari nyekelan teks. Anu kadua ditalar atau diapalkeun, jadi aya dua cara. Terus nu kudu diperhatikeun dina maca sajak teh anu kahiji penghayatan, kadua artikulasi, katilu ekspresi, kaopat gestur. Langkung jelasna bakal dipedar hiji-hijinya saatos ieu tah. Nu kahiji penghayatan. Jadi dina maca sajak urang teh kudu bisa menghayati cara urang ngarasakeun kumaha eusi sajak, terus ditepikeun ka penonton boh rasa sedih, senang, bingung, ambek segala cerita. Anu kadua artikulasi nyaeta jelasna nu maca sajak dina nyarita a, i, u, e, o. Kudu bentes sangkan penonton bisa jelas ngadenge kecap-kecap nu ditepikeun dina sajak. Nah, jadi dina maca teh kudu bentes, kudu jelas dina maca sajak ya. Terus nu katilu nyaeta ekspresi. Ekspresi teh kumaha paroman atau mimik wajah nu maca sajak dina macakeun eusi sajak. Kudu saluyu jeung eusi sajak, boh sedih, senang, ambek, bingung jeung sajabana. Ulah ketika urang maca sajak sedih tapi ekspresinya seuseurean. Ketika urang maca sajak bingung tapi ekspresinya juga nu bogoh kan teu nyambung ya. Jadi kedah saluyu sareng eusi sajak. Anu kaopat nyaeta gestur atau gerak tubuh. Anu maca sajak dina panggung. Tujuanna sangkan penonton leuwih ngarasa jelas kana eusi sajak nu ditepikeun. Bisa gerak tangan, gerak panon, gerak sirah, gerak suku, gerak awak, jeung sajabana ya. Nah, nu saatos opat eta ayeuna urang maca cara ngarang atau nulis sajak. Tinggal ngarang kahalintahna. Anu kahiji tangtukeun tema sajak. Jadi nu kahiji teh tangtukeun heula kudu ngahade tema sajak tentang cinta, sobat, keluarga, ekonomi, sosial, impian, hobi atau lain loba keneh ya. Anu kadua jieun judul anu matak penasaran pamaca atau judul nu ngagambarkeun eusi sajak. Contohna judul nu nyaritakeun sajak ngeunaan kadeudeuh hate. Nah, bisa judulna manehna atawa ya. Anu katilu nyimpleng atau bayangkeun rasa anu dek ditepikeun. Rasakeun heula ku hate urang naha sedih, naha bungah,
dek diketikkeun dina sajak teh sangkan pas urang nulis bahasa nu dituliskeun teh nyentuh pisan atau keuna pisan kana hate ya. Salianti eta aya keneh ya. Tah nyaeta urang mimitian nulis sajak kalimat per kalimat tepikeun kaya nate urang kalimat per kalimat. Tuluy edit deui eusi sajak nulis di dieu sangkan pamaca ngarti kana naon kecap-kecap nu ditulikeun atawa kecapna henteu pacorok. Oke, sip. Tah sakitu materi ngeunaan sajak. Yuk diajar ngarang sajak sabab sajak mah nulisna bebas.